Kundang dikaryakeun. Alhamdulillahirobbilalamin. Ding, anak urang si Kunang ayeuna geus rengse disunatan. Nyamun alhamdulillah geuningan pamenta manehna harapan manehna geus terkasan kalaksanakeun. Nya. Kan ayeuna kumaha si Kunang teh? Nya ayeuna mah si Kunang mah geus rengse, geus salamet, geus sehat. Kari sakola deui we, sakumaha biasa. Atuh tolong ada jurik aya ya. Atuh tolong. Paijo naon eta teh? Aya naon si Paijo teh? Tolong kan aduh ada jurik. La ilaha illallah naon cenah? Aya naon Paijo? Sok ribut puguh. Gan aya jurik di kamar. Mah nyawe kieu jeung aya jurik sagala. Paijo mana teh eling teu? Yo, gan aya jurik. Kok juga teh tok percaya ke abi? Anu bener Paijo. Kurang ajar si anjing ngalikeun jurik gain deuleu. Heh? Si Paijo mah kaget. Aduh, eta teh bajangkong sing di kamar teh. Eta bapak kami dek direken jurig. Atuh paingan abah direken jurig, da eta geuningan nganggo wig segala. Gusti Allah. Aduh, punten bajangkong menawi abi teh sanes bajangkong. Ari abah atuh naon eta teh? Abah teh diajar make wig. Abah teh hayang make wig. Di dalam rangka yang harapan Hari Kartini, abah teh nyoba-nyoba yang jadi awewe. Aider abah keur make wig torojo si Paijo, pajalkeun aing jurik si kurang ajar sia. Ya punten bajangkong aya menawi abdi teh aya jurik gitu. Ayeuna naon teh Paijo? Tingali heula anu bener-bener. Lain ieu mah jo celeuweung aya jurik. Kumaha lamun kadengin ku tatangga pajarkeun aya kahuruan? Dasar atuh abah deui atuh eta memperingati Hari Ibu Kartini. Nah, abah betul piluan make jeung nganggo wig segala. Kapan ai biasana lamun urang yang harapan Ibu Hari Kartini teh pan awewe osok nganggo kabaya, nganggo sinjak. Da abah oge turut berpartisipasi hayang lalaki jadi awewe gitu. Pokoknya kapan di urang erek aya hiburan. Da abah teh hoyong kaul gitu. Aloh. Ngan kadele teuing lamun si abah jadi awewe pek diwedakan. Entong sok digenggereukeun, kudu nyaho adat si abah teh kumaha. Nya eta kacipta jiga ladu. Jiga ladu segala. Kurang ajar sia. Gablek anak teh ka kolos teh lain mere seprit ya. Seprit no, spirit. Oh, mere spirit. Kalah kader beungeut aing jiga ladu. Kurang ajar sia. Da maneh teh teu geulis saicing teu geulis nya ge anak abah. Beungeut maneh teh siga ieu. Siga kesemok sia deui. Abah tuang putra eta teh. Nya moyokan ka abdi mah sarua jeung moyokan ka abah apa abdi teh anak abah. Oh nya cuma nya sia ka aing make nyebut siga ladu. Lamun aing ladu mun maneh anak ladu sia deui. Dan abdi mana ninggal Cep Gundang. Kumaha kitu Paijo? Yuk Cep Gundang teh seprantosna di sepitan teh anjeunna teh loba ngelamun. Ai. Nah, kapan eta kahayangna geus dilaksanakeun? Masih keneh ngalamun keneh wae. Nah, naon cenah atuh? Ya duka teh abdi ge teu terang. Siang wengina teras we ngelamun anu ke Bandungan ku abdi. Cik geroan gadis Cecep kade kitu, Paijo. Cenah kadi atuh Paijo. Ayeuna kan? Nya ieu na atuh iraha. Ari maneh dititah ayeuna berarti maneh kudu init ayeuna. Cep Gundang. Tong jojorowokan di dieu Paijo sampeurkeun ka ditu ku maneh. Cep, di saut Cep ku tuang rawa Cep. Nang, Kunang. Kade Kunang. Naon ieu budak ngora make jeung luman lamun kapan hayang disunatan ayeuna geus rengse disunatan. Naon Kasep? Aya naon deui Kasep? Si bapak bohong, si mama bohong. Ai. Si bapak bohong, si mama bohong. Bohong kumaha Kunyang? Indung maneh teh gede bohong. Bapak maneh teh gede bohong. Bohong nyaon cik
mumpung aya abah di caritakeun. Engke lamun bener-bener bohong ke ku abah di papatahan. Ya cep langkung saya sesauran we atos ke tuang rama ke tuang ibu. Daripada cep loba ngelamun ke entuk damang. Upami perantos entuk damang teh tak gering ke. Oh nyanyi atuh ah. Naon deui Sok. atuh nang? Kapan unang teh kapan geus dilaksanakeun? Hayang disunatan ayeuna geus rengse. Nganaon deui atuh? Si bapak kapungkur janji ka unang. Di mana unang atos disepitan saurna pada nanggap hiburan. Tapi geningan teu bae. Oh. Eta. Jadi unang teh pang ngalamun teh hayang hiburan. Unang mah lamun tadi laksanakeun moal sekolah. Ai. Nama ke mau sekolah? Pokona unang hayang hiburan. Dah. Icing yang guri. Lamun kolot janji ka anak rek leutik rek gede kudu dilaksanakeun. Ayeuna nu jadi budak panggang ngalamun unggal poe unggal peuting teh meureunnan. Inget kana janji anu geus dicaritakeun ku indung bapana. Ai ceuk abah mah. Ai saur abah atau rapi pangemut abah kumaha? Laksanakeun. Erek gede erek leutik kumaha kemampuan urang gitu. Punten. Aduh. Saya mah itu Pak Ijo. Paijo SMA tuh Paijo. Ya, mangga. Mas Maijo. Ya minta. Dupi. Juragan Kurdi sareng juragan Iting aya di lebet kitu. Ya minta aya dilebet. Saha Paijo? Saha Paijo? Oh iya kan. Mang minta. Ai. Mang minta. Oh. Cenah ka dieu atuh. Titah ka jero. Basa keur disunatan si Kunang pan minta teh datang. Ya. Ayeuna meureunnan. Oh. Kunang aya mang minta cenah tuh. Sok pibaran kalebet teh Paijo. Mangga mang kalebet teh da juragan aya. Alah, punten juragannya. Abdi nembe dongkap. Alah minta hiap atuh bagea. Ka mana wae atuh minta teh meuni. Kumawi abdi teh sibuk bisnis. Nguping wartos saurna cek Kunang teh parantos di sepitan. Nu mawi abdi dongkap ka dieu gitu. Alhamdulillah nyeta. Mana cek kunangna mana aduh eta disunatan teh naonana Ai sunatan naonana. Nah kawas teu ngalaman wae atuh. Mawi abdi macan pernah disunatan. Sok itu geus mandag can pernah disunatan. Nah minta eta teh acan minta. Cek kunang ieu nya punten we ieu mang minta name tiasa dongkap ayeuna tak ieu mang nyecep Sok tah geuningan Kunang. Dah Kunang geuning ayeuna milih pati mana we daning datang mang minta. Tinu ahli. Nuhun mang minta ditampi. Kunang Naon ki? buka Kunang abah ningali. Tong ka dibukain atuh Kunang. Eta saur si Aki buka. 10.000. Sabaraha cek Kunang? 10.000 sanes amplop nu eta atuh puntennya. Sanes eta mah kaum anu sanes. Punten abdi lepat mikeun. Ieu kan ieu panginten anu ieu cek Kunang. Kade kan eta 10.000 kadekeun. Nah, yang minta dicanak deui. Kanggo anu sanes punten teh pajangkungnya punten. Aduh. Yang ieu tanu ieu. Buka deui Kunang. Sabarahan dan? 7.500. Lepat deui wae. Lain teh kumaha amplop teh nya? Nah, Iya. Sanes eta punten dibantu deui. Anu 7.500 punten. Tah ieu. nah atuh meuni teu salah gitu minta. Tah ieu cek Kunang. Eta di cirian aya cakranya poho lepat masihkeun. Ya cek Kunang. Buka deui Kunang. Aya kedua ato eta Ai. kaparin. Nah Kunang. Ngan 500 perak. Yang minta kumaha jangkung? Ayeuna teh bener eukeun si Kunang. Nu mawi aduh nah eta sumuhun anu aslina teh nu 500 gitu. Pantes si Gunang haneueuh atuh. Ieu teh leres ieu teh hajat. Parantos hajat nama. Atuh meureun abdi telat datang kana teh malaya sate nya, malaya sate.
Nya atuh ari tuang-tuang wae mah atuh tos nagih aya atuh paminta. Sawios lah da parantos neda di rorompok teh kada ngarepotkeun. Heh, cai we aya cai kitu. Pak Ijo, cai cenah Pak Ijo. Ya mangga. Yuk minta bilih badhe ngelot tah. Tuh geuningan. Sok atuh lalawuhna sakalian Jo, adi tanah Jo. Alah, tong ngarepotkeun da parantos neda. Teh kada ngarepotkeun. Kan wae atuh da biasana kawajiban eta mah eka tamu mah. Yang minta bilih badhe tuang mah itu aya atuh di lebet. Sawios Pak Jangkung teh kada ngarepotkeun. Ya. Aya di saha itu? Pak Ijo. Mas, aya tamu jiganang nu anu rek nyecep deui ka Unang. Buat ting saha kunang. Pak Ijo, buka deui atuh ka ditu pantona Pak Ijo. Ya mangga. Abdi bade punten. Nyaman enggak atuhnya padahal Mas Pak Ijo ari Pak Kurdi aya kitu di bumi. Saha Pak Ijo? Yo Mang Komar gang. Mang Komar. Tah geuningan. Mang Komar. Terus cenah kalebet atuh Jo. Ya mangga Mang Komar. Waduh eta nyandakna meni ageng kitu. Nu mawi aya peryogi teh kang ngocep kunang. Oh. Nang. Gunang, milik maneh datang dari Gunang. Deet rezekina si Gunang. Iya atuh Pak Komar. Pak Komar, bangga atuh kalebet. Yo mangga kalebet mangga. Aya geuning aya minta di dieu parantos lami. Parantos lami nu mawi abdi ge neme terang teh. Manawi teh cek Gunang teh teu disepitan. Nya eta abdi oge neme wangsul di Jakarta ai dongkap ka dieu sauna Pak Kurdi nyepitan putrana cep kunang. Abdi teh nya teras wae mungkus ieu kado kanggo cep kunang. Aduh, ini ngarepotkeun. Mangga. Nang eta geuningan Mang Komar eta nang. Cep kunang aduh punten wae emang teh tiasa masihan naon-naon ngan ieu wae anu dibungkus. Gunang, meuni gede kitu bungkusanana teh Gunang. Gancang buka Gunang. Abah tong dibuka di dieu atuh. Aduh dipayunna nu ngaparin. Bungkusan naon eta teh? Mang Komar meuni gede-gede teh. Alah, hatur lumayan wae ieu mah bilih kanggo bisnis engke kapayuna cep kunang. Kanggo naon? Kanggo bisnis. Geuningan. Cek Kunang tiasa Bang minta ningali kitu naon eta nu dibungkus. Kunang buka atuh sukadinya kunang. Sok atuh teh. Ulah dibuka di dieu atuh ngisinkeun. Keun bae ketang keun bae. Naon nang? Mama, tanggungan baso. Aduh, manja esuk panir kado disunatan mere tanggungan baso Jang Komar. Atuh Paruka wae. Itu bungkusan gede itu geuningan sugan teh nu berharga tamuan baso. Nu mawi aya abdi masuk mikirkeun teh masa depan wae. Upami masihan artos ayeuna rupina sae, upami masihan tanggungan baso mah di mana cep kunang engke berwira swasta kantun meser emi. Hatur nuhun ka Mang Komar oge ka Mang minta ayeuna mah kieu bae nya urang ngariung we atuh di dieu. Sawios teh kedah ngariung. Abdi mah da alami margi aya peryogi deui. Is kehulaanan urang ngaleut heula. Sawios. Irang sae ah. Sawios tong ngarepotkeun da abdi oge parantos neda tadi di rorompok. Ulah jadi tampi. Aya deungeunna, eueuh deungeunna eta mah kedah diraosan kitu. Bajaku mah tara beunang dibantosan nya meuni ku keukeuh. Sok-sok atuh. Bae jauh geus asa kincang. Na mawi ya abdi kelewat ditinggalkeun jantan totong. Si Pak Ijo mangerakeun wae. Anas geus ditawarkeun. Ieu teh cep kunang teh parantos lami di sepitan teh juragan Kurdi. Nu mawi parantos aya kana samingguna ieu teh. Nah atuh meuni sarepi kieu. Nya eta cikeneh pisan. Si kunang teh cenah nagih janji. Nagih janji kumaha? Nya eta cenah hayang hiburan. Ai lepatna mah lepat simkuring. Rehna teh payun waktu si kunang rek disunatan, erek nanggap hiburan. Tah, ayeuna teh nagih, paingan cek si Pak Ijo loba ngalamun. Eta mah kedah dilaksanakeun. Upami teu dilaksanakeun bilih kumaha onam. Nya eta ayeuna teh keur bingung, hayang hiburan naon anu kira-kira kapedag kitu tah ku simkuring. Alah, zaman kibari mah cek pangimut abdi kitu nya juragan Kurdi. Cik, naon tah yang minta hiburanana teh?
minta malah loba hubungan Sugancing. Ai jang minta mah biasana sok loba hubungan. Kali itu ka dieu. Ai cek abdi mah kieu bajangkungnya pakuri weuting punten. Karena mohon. Ngaletela kadinya ngaletelanya supados abdina soran teu serat kitu. Nya mah. Mangga. Bari ngantosan ieu Mas Paijo cenah bejana ngaliwat tutung sabeula kitu. Ieu bari ngantosan eta kitu. Nya mangga atuh nah. Tah kieu. Cek abdi mah langkung sae nanggap jaipong we atos. Tah. Jaipong. Ke. Ayeuna mah kieu upami juragan ku diperyogi, hayu sareng abdi. Urang ka Ciparai, ka Mang Ujang Suryana, grup Jaipong Suryana Group. Mangga. Leres eta teh Jang Minta. Ari mah parantos kenal sareng Mang Ujangna. Nya atuh ayeuna mah kieu we atos lah. Abdi percaya ka Mang Minta, jeung ka Paijo supaya kali itu ka Ciparai. Mangga, Paijo hayu atuh urang ka Ciparai bisa kabur hujan. Yok minta ke segedak abdi bade salin heula. Juragan, diantos di payutnya abdi bade mios. Di piwarang kudunungan gitu ku Pak Kurdi. Oh mohon. Anjeunna teh aya maksa, bade karyaan. Terus palai hiburan saurna teh peda putrana cek kunang paratos disepitan. Oh terus disepitan hante teu ngonang atuh ka dieu. Dua wirupina nuju sibuk atuh nepi lali nu kumaha di teu terang. Mohon. Tah teh palai nanggap Jaipong Suryana Group cenah kitu anu dipimpin ku Mang Ujang. Terus kitu. Eta kinten-kinten sabaraha teh Ujang. Ieu mah jeung dulur. Oh kitu. Susah jeung nu wawuh kieu mah. Jadi bingung ngahargakeunana biasana jeung nu wawuh mah. Eta mah kumaha beresna we sabaraha pangaosna. Nya eta. Tah ku abdi panginten di sangemkeun engke ka Juragan Kurdi. Terus kitu. Ngan kedah gartos gitu tah. Mohon. Uang dengar gitu tah. Oh eta persensasi mah geus biasa kitu mah. Oh gitu. Terus ya urang minta teu kebagian. Ih si Paijo suka teh kadengeun. Ai kana uang dengar mah manehna nyaho wae. Ya haripeut si eta mah nya. Ya jeung abah oge cenah naon atuh minta. Oh eta si Abah Jangkung teh miru deui. Ngirim itu di depan. Kalau mah atuh Abah ka dia ka Abah. Sawios jang. Abah mah di dieu diis. Oh diis da di lebat oge diis atuh dia cai-cai atuh ke ieu. Sawios dah cekap. Mangare dah jenggeun. Tak kitu Mang Ujang kumaha Mang Ujang? Nya eta mah ai perkawis diperyogiikeun mah kitu gampil, tong kasarieunnan eta mah bisa musyawarah soal harga mah kitu tah. Sumuhun, nya atuh ai kitu mah sok sieun kieu cenah, sok sieun awis kitu. Henteu nya, henteu nya. Henteu atuh moal biasa we eta mah. Ai jero kawinna saha teh Mang Ujang? Seueur jero kawin mah. Eueuh. Ieu teh anu diangot teh Dede Herawati. Oh, Dede Herawati. Herawati Di Majalaya Balekamang. Oh, Dede Herawati ti Majalaya Balekamang. Oh, sanes di Balekamang ti Wang Sagara. Oh, Wangi Sagara. Leres. Sumun, atuh kitu we supados engal abdi bade ngamantosan deui. Mohon mangga. Dina malam Minggu, omah Mang Ujang kedah sumping ka tuh sareng rombongan. Insyaallah mangga. Mangga Mang Ujang malami. Mangga. Dalam lami ge teu disuguhan. Mana ada ayat cai-cai we. Sawios siang teh. Nya mangga atuh. Yo mangga Mang Ujang. Mangga. Yo aduh bade wangsul abah ieu nya. Mangga atuh abah teh cai-cai acam. Sawios cekap. Mangga Mang Ujang. Mangga.
anu nonton parantos seueur. Laras juragan tuh nu nonton parantos kesel saurna teh. Yo kan langkung saya atau saya buka ayeuna. Eta atuh keamanan kudu ditaringakeun nya. Bisi kumaonan ke. Soal keamanan Pak Ijo uruskeun heula itu. Ya mangga siwes ke ku abdi bade diwartoskeun ke Bapak keamanan. Ibu-ibu kali bapak-bapak sadaya. Sakumaha nu parantos ka uninga sim kuring ngayakeun hiburan dina wengi ieu teh teu aya sanes. Maksadna ngalaksanakeun kapalaina pun anak anu maksadna sabada anjeunna rengse di sepitan palai dihibur ku grup Jaipongan ti Suryana Group anu diasuh ku Pak Ujang Suryana. Ku kituna acara ieu teh dirahreuh ku juru kawih Dede Herawati. Sakali deui sim kuring ngahaturkeun nuhun ka palawargi sadaya anu parantos kersa rurumpaheun oge ngahaturkeun wilujeng nongton Jaipongan ti Suryana Group. Ayana
Tunggu naon pisan ya lagu. Ya puguh ya tuh Pak Ijo. Kalanapnya Pak Ijo. Mana mah kakara diajarnya ngibing jaipong. Puguh we lagu kita kembang awi. Jika kurang rek minta lagu, Pak Ijo, yongke olah, orang olah minta. Mana cicing didinya. Orang kan anu ti olah. Tong ribut. Ayeuna naon teh? Sok. Kadinya Pak Ijo rek minta lagu naon? Marukana eta minta lagu teh teu samarangan atuh kudu aya implik-implikna. Yo beres lah. Pokoknya upami Pak Ijo nyungken ya geda beres. Neng Dede Rawati. Kak, Ya Mas Pak Ijo badhe nyungken lagunya. mangga lagu naon? Ya nyungken lagu eta we lah, lagu Mujair Mundur. Oh, lagu Mujair Mundur. Semua tapi Mas Pak Ijo yang barik ngigel gitu. Tiasan tuh. Ya diajar we. Yuk mangga tuh. Urang milu Pak Ijo. Yuk mana cicing? Engke bagian mana? Urang melu. Ih, si eta licik. Mangga neng Dede atuh engal lah mending geus kesel ye. Mas Pak Ijo, naik mana betrek naik. Loh, kapan orang ngerek kaul? Cek Gundang teh kan di sepitan. Mas Pak Ijo teh rek kaul. Ibu-ibu, bapak-bapak segayana anu nonton ya hiburan. Sim kuring Mas Pak Ijo. Badhe kaul ke Cek Gundang dina lagu Mujair Mundur. Mangga nyanggaken, mangga ning sinden lah abdi badhe ngibing.
maneh bisa ngibing? Yung keola turun sih bebarik. Urang erek ngigel doi minta. Ini si eta turun, urang oge rek kaul. Tong ribut wae atuh minta. Paijo, sakit oge cukup kaul mah. Disidik-sidik teh si Paijo ngibingna jiga nu naus sumur. dibayar. Sakitu mah aya kamonesan geuning eta. Gede abah oge ayeuna erek kaul gitu kasih kunang. Heula bajangkung ai sepuh mati pengker biasana oge. Turun Paijo. Wah, si minta sombong rek nyanyi. Erek kaul maneh. Urang rek ngibing, rek nyanyi. Apaan aya nu nyanyi mah aya juru kawihna. Turun. Biasa kurang cekelan. Ada tiko sewat. Atuh kade Aduh rusuh teuing naik ka panggung tiko sewat. Aduh, ulut sih. Gan. naon? Tingali memuncangan abdi melendung. Geus kita tadina atuh minta eta mah. Ayeuna naon teh? Muncangan banyak bawal kita. Punten ye kasadayana punten. Utamina kamu ka Ibu Sinen, aduh Neng Sinen. Damang. Pangesto. Punten ye nya mang minta pada nyuhunkeun lagu tiasa kitu. Tiasa laguna lagu naon gitu. Lagu eta Neng, lagu Odading. Odadi. Sumuhun teh ieu kanggo ieu na we lah hima sapados taeun nya punten ye. Kanggo ka mitra-mitra ka para penonton anu sami sumping, utamina kanggo ka Ibu Iting, kanggo ka Bapak Kurdi, ka Bajangkung, utamina pisan mah ieu kanggo ka Cep Kunang. Cep, mang minta kaul nya Cepnya. Mohon, Mang. Mangga keprok atuh keprok, mang minta bade ngibing. Eureut. Anu geuring di rumah sakit. Mangga nyagakeun laguna Odading. Odadi Pak. Reka giling. Iya. Beak beureum.
juragan ada yang cangkeng nyeri. Cangkeng benang. Kakak reksa gitu. Turun minta, turun. Tela bajangkung turun nyeri, aduh. Minta bayar tukang kenang. Tukang kenang can dibayar. Isuk we ka imahnya tukang kenang. Alah puntennya punten. Hatur nuhun neng Sinen. Alah meuni asa bunga kitunya. Mang minta tiasa kaul sareng grup Jaipongan ti Suryana grup ti Ciparai. Turun minta. Heula tuh bajangkung jadi cangkeng. Yo minta turun minta. Bare naon Abah? Ya ijing. Abah teh lamun diizinan mah ku anak gitu erek milu kaul naik ka luhur. Jadi naik ka luhur ya. Nya Abah teh hayang kaul gitu ka sikuna. Bare ngarsakeun Abah. Abah teh rek ngarsakeun. Moal runtuh panggung gitu. Paijo. Yuk bajangkung. Mana mereka sabaraha paijo? Ya abdi 10.000. Minta. Naon bajangkung? Mereka sabaraha? 15. Apa masalah we lah. Ngarah halus tukang kenangna gitu. Sinena ngarah hegar. Tukang rebabnan teu nunutan, tukang goong teu ngalenggut gitu. Ieu mah bagi-bagi salawenya. Ya Abah. Neng. Kak, Neng Sinen damang. pangesto. Ieu bajangkung teh bade munut lagu gaul ka pun anak gitu. Bade menurut lagu gitu. Apa malah gue da ingigel mah tepu gua pada gitu aja nangis kolot gitu. Hoyong lagu naon gitu. Upami tiasa mah cikeruh gitu dah. Ke rumah nggak? Suhun kayak sekedapnya ke nayaga antos Abah pada tohula. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana. Abah teh akina si kunal. Bade ngiring kaul gitu dah dina acara hiburan Jaipongan ti Suryana Group ya. Mohon pada kawan itu. Ayo lagu namanya tak lagu cikeru. Ngan lamun Abah goreng gitu dan ngibing ulai sing sedikonya. Ulahnya. Tapi apa aja yang dikeprokan heula gitu. Keprok itu keprok. Apa? Gacangan, bajangkung gacangan ulah loba omong. Sok cikeru nyalakeun kadinya. Prung
bade jadi nganuhunkeun gitu ka sadayana ka para penonton punten we gitu ulah diseurikeun abah ibinganana kitu nya. Bener? Palai nggak nyasap ya? Engke atuh antos sekedap ya. Hatur nuhun ka Neng Sinen ya tuh. Sama sulang. Cep kunang, ijo abah. Ki, Gitu ya. Abah kaul mudah-mudahan hidup sing salamet, sing lungsur, sing langsat. Turun Pak Jakong turun. Pak Ijo, Pak Jakong atos atuh turun tuh anu sanesna bade kaul cenah tuh. Ke heula tuh minta geus kolot mah sok teu pati awas ieu teh ai ningali tincakeun teh. Ai ningali nu geulis mah apal ya deh. Si Abah mah biasa gitu teh ikan herang-herang mah. lain akan sakitu mah si Abah aya kene kahayang aya kene karesep gitu. Sajan ditinggali-tingali teh aya ninggal mah jiga monyet tengkoleun. Oh yang monyet cengkoleun kaos leung ka kolot eta teh. Nya atuh. Mama. Undang sanaos teh acan cager oge Mama. Tapi kabita ningali si Aki jaipongan. Undang yang jaipongan. Udang teh kapan teh damang eta teh. Tapi undang oyong iga. Aki. Nyaon kunang. Aki tadi masihan sabaraha? Abah mere 25.000. Mama, undang mah ieu duit panyacep rek diketerukeun kabeh ka Sinen. Kunang, itu diketerkeun kabeh ka Sinen atuh. Oh, keuna kumaha undang mah kadinya. Sok atuh naik kadinya naik kadinya nang. Punten pangmangkukun atuh. Sok cek kunang kumang pangku tah. Sok naik. Cece Sinen. Cece Sinen. Oh, Cece Sinen teh nemalan. Bade nyaungkeun lagu kenging Cece. Kengeng bade ngibing gitu jangkunang teh. Mon, undang oyong kaul, oyong hiburan gitu. Lagu nama koma Cece we lah, koma Cece Sinen. Nya. Nya mama. Sok atuh kunang kadinya. Tapi undang bade nyarios heula, Pak. Nya sok atuh kadinya. Tong dilaceing kunang ngomongna. Cep kunang engalan atuh cep kunang ieu mang mita mending geus kesal ye. Ayo ngibing. Ka para penonton sadayana, abdi undang bade kaul. Laguna nyangakeun kanggo ka Ibu Sinen. Mangga nyangakeun ibingan anu bade diibingan ku abdi undang teh. Sok kunang. Nah. Keprok kesana ya, keprok. Alah. Keprok. Alah cek kunang teh sangka ya. Ayana
Para penonton sadayana cekap dugi ka dieu acara hiburan jaipongan ti Suryana Group asuhan Mang Ujang Suryana ti Ciparai. Kukituna simkuring sakali deui ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi perhatosan sadayana para penonton. Mugia patapang deui dina waktos anu bade dongkap.